Usman, Usman, Woi, anjir, sia datang deui geus lila ka mantau wae atuh sia teh. Aing tadinya mana sia teh? urang ka Jepang. Ka Jepang. Heuh. Naon? Ngalah suluh. Hayu ngalasulu. Heuh. Hayu Ternyata ieu lu ka Jepang. hayu hayu hayu. Maneh wawuh ka Veronica teh. Veronica budak awewe na mangstrom teh lain. Mangstrom nusok nambang jalan bolong teh lain. Lain nu eta. Ya, KTP eta. Kakana, Ieu. Iya kakana ieu. tapi kakana teh. Kakak urang kan? Bener, kakana mana? Ya nu salemar ningan. Lain kakak nu sagede kieu. Teu naon ieu? Maksudna naon salemar teh? Anu kartu keluarga. Anjir, ngomong atuh. Lain kakak-kakak we kumaha ngiling HP guru. Salah kakak kan teu salah kakak. Ah, jadi kebalik teh. Asa geus bararingung kieu mikiran ieu konten. Naon ayeuna nu di ieu nya euy. Caritana dihan. Keraon, Pak. Ngalamun euy. Pasti keriurnya. Urang boga ide. Naon? Pokokna mah yakin pi meledakeun we. Meledak. Heeh. Kumaha? Oh, ayeuna mah. Tapi ulah prote. Oh, amo terus. Meledak we uat teh pokona mah. Sok lah nu aya. Yo, cekelan balon ieu. Sok. Oh, cicing. Terus Kurang luhur. sok. Kurang luhur. Sok. Anjing meledak nih kan anjir. Aduh. Astaga. Gimana, Us? Ah, ngahaja ka dieu teh. Urang katinggalin zaman teu boga HP, bejana boga babaturan ieu, sok nganyukeun HP. Ah, ya. Aya. Urang katinggalin zaman pisan euy teu boga HP. Oh, dayana mah usum tapi ka modal-modal ge mawa HP. Ayeuna mah Mane can boga? aduh, anjing era aing. Can boga abi mah. Terus kumaha maksudna ka urang datang? Heeh, naon persyaratan anak nganyuk, intina ulah loba teh cari ka era. Bisa kadengin tatangga. Naon? Arek nganyuk HP. Gampang. Aya urang babaturan. Hmm. Kan syaratna heula. Mau syaratna teh naon? Mun pas bulan bayar. Heeh. Tan ayeuna kudu diteangan teh KTP jeung kakak mun teu salah. Oh. Mawa we ka dieu jik ku anjeun ka dieu pangnelponkeun. Heeh. Heeh.